buka sebab ibadah sejeng ilmu tapi buru orang ngahotpot ka kiai ngadownload ilmu agamana maka orang jadi bisa ibadah eta ngaranna ngahotpot jeung ngadownload sia mah pugu bodoh ngejodok di masawan bangkong disamper ngaji ayo kak ngaji ayo teh ngaji aing can menang topek hidayah aya menang nyawal bae bibirna ngomong-ngomong can menang topek hidayah aja eta hidayah nah gitu topek hidayah eta geus daek ilmuna daek ngamalkeun pugu urang daek ngaji kita tadi teh balik ngaji dasar saeutik kan zamana bapak-bapak mah kieu di jalan bari nangtung mah wer bari nangtung laju lain nyaran cai dan pisang disindrokan hulu kanjut hulu sirit cetrek cikulu sirit tolak kebal-kebal ali rai entah disindrokan mah diadukan jeung tiang listrik getrak cik tiang listrik hayo sadek na sanu meunang kaum ibu di mana ge meledak Pak Haji jamaah beneran kaum ibu mah beda jeung kaum bapak-bapak daekan ibu-ibu mah ngajina di magrib biar jauh datang bae rencana bapak deketin ngecedok bae kaum ibu mah daekan ngajina jamaah masya Allah luar biasa tingkat RT seak tingkat desa seak tingkat kecamatan seak ngan hanya kal balik seak di kasalaki bulan nanya kita tas ngajinya kasalaki ngamalkeun ilmu teh di mana hore dasar kememeh ngaji ngancam salaki heula balik salaki nyari kanan balik ngaji bayar kana salaki memeh ngaji ngancam salaki nyesahan meuni loba setengah 8 ke pengajian teh sarkilah geus sholawatan pan kita sholawatan ibu-ibu nya ibu-ibu sakalian hari ini teh pengajian janganlah kita lupakan sebab itu kewajiban sedengkeun nyeusehan dua duna can kapoekeun kana sampayat mun moekeun pakaian yang kaberangan geroan salaki napan kieta ka dia kieta pan ka salaki sok dong teu nyaho ngaran kieta kitu bae ka dia kieta neung naon nyeta ka dia dasar salaki sieun kewe oyongkong si kayeup abun teh yang geus kewe nah jauh kan nyandung begitu pada ripoh kadia lengah kadia lah kadia adalah teh tanam aku sesehat sesehat dua duna iya kami lamun kudu nyampaikeun sesehanan kana sampaian kami mah wal kabulu bener gitu pantani menentak orub ke Allah ngomong menentak orub jeung ka Allah dua pokoknya kia kayaknya iya pakaian layana poek-poekeun balik ngaji teh dipoekeun gerak bae ku kami ngancam lain eta ka salah ngancam memeh ngaji ngancam salah balik ngaji deuleu teh kotok di sosompak kunaon lain dipijet eta nyeta kalau ngageron salah gina bae ka dia naon kadang teh eta kumaha nah aku teh kotok aku lain teh RT udah tadi pijet masya Allah eta ngaranna can ngamalkeun kana ilmu can menang topek hidayah lamun sabar alal faraid jalma sabar ngalaksanakeun fardu dan dasarna ge ngaran ibadah mah anu hayang kabehan oge lihat ku sabar maksakeun can jarang manggih kula dina TikTok dina YouTube di FB dina TV iklan pangrajin ibadah Allah begitu Anda minum jajamu ini Anda mau langsung ungguk-unggukan sholat saja Allah dan jarang manggih kalau kapsul ini Anda minum maka leuneun Anda mau nyak muter tasbih saja Allah kabeh pipitayeun dibusiakeun bae Allah lian timaksakeun Allah anu sampai jalma muriang ku sabab hayang ngaji malayak ge hulap mangeun kewajiban bae Pak coba maksakeun sabab secara logika urang punten hadirin eta urang mau bisa nyontoh alak Rasul kalau ngaji mah alak Rasul mah Al-Qur'an
Mana jelema teh dulu. Juga yang melalai badut dia. Kan cari hidung dia beli lohor. Dalam matana bekal jurang-jurang. Moal bisa nyangga alak Rasul, orang telok ngan. Urang manaon hulak na dengek ya. Datang ke majelis taklim, ulah nyawara gerak itu kudu. Bahamnya balem tuh kenging nyari cicing dengek dan turipu mak kiai. Iya mah disampur ngaji alasannya nyeri gerong gitu pada pemagahan baik. Nyeri gerongnya mah pun kalau pemagahan. Muntah menyeri ceri ada kahar itu mah padang ber. Mau kadek ieu mah nyeri gerong. Tinggal diuk cicing kumane mah boga rokok pelenyun bare ngaji. Kiai nyekelan kitab, maca kitab, nyekel mik, nam bisa bari ngarokok. Di mana horek? Urang mengenal hendak bari nyarande aya pisurin gagalak-gakak. Kiai dibaca kitab gondol, oh bukan hiji dan gati metubutan aja. Salah, dolun mudilun, ya kumaha sasat nya nyasar batur. Urang mah tinggal di contohnya penting ya, kula nanya, sanu ngenalan. Kula tanu diandap. Hei, dengen kan ya? Nu dicekel ku kakak mah dihandap rokok. Nu dicekel ku kulanan ya. Mie lain es krim. Survei membuktikan hampang kene rokok daripada mie. Kedua, rokok mah ngakebelan ngahampangan sabab ngabeakan. Mie dah ngakebelan ngaberatan pandangan aing ngacangkelan. Bener tak? Manahan itu kikian me di luhur memang nya dina panggung dina kursi ngan kudu ngomong mah ngeunaan keneh keur dihandap tadi keur dihandap pas sagala aya direupeun ku lagi di luhur naon dia aya cai artina naon pelajaran belum tentu di luhur temenan katona boga kanikmatan belum tentu nu dihandap ka boga kanikmatan kajen urang masakan kulit di sawah kadang-kadang dahar mah birasa urang dah daripada nu sugih mah urang mah bari ceklak dina galengan suku belah dia karena sawah beri dahar naon antanan aya antanan di dia aku tespong teh kadinya disoelkeun kana samodelan bari goreng pedak teh di dinya na kong di taman ku daging kebo mah jak kanyawan eta galengan urup we beureuten bener tapi jajan nu sugih pada urang na bae eta hayang nyiar kalimatan barang dahar sampai nyiar lesehan batur mah kuna sababna hayang mangini mata barang hayang ngeunang pikiran jalan leuweung batur mah jalan gonong jalan laut urang mongopeng ka busuk di leuweung ngeunah dia na bisa beunang urang mah dihandap tinggal ngadengekeun coba kiai makan urang kacamata lagi menika liang irung ngampret ku lieur-lieureuna beneran mantap pula sok loba alasan terdaek ngaji eta kiai warasatul anbiya ibarat sopir urang mah ibarat penumpang kula anak nanya ngeunang sopir ngeunang penumpang oh sopir atuh naon bae hoi urang mah sok pasangka-sangka bareng mah kabeh ge ieu boga kalimatan ti Allah cik urang ngeunaheun supir cik sabagian ngeunaan penumpang kurang buktikan teteh negara ke Madura buat mobil pariwisata ke 60 kursi di jam genep ke siuk jadi ketinggalan cik nuliwat kata ke mana ya ke Madura dua akhirnya aja nanti bukan dibalikan sawo mohon jam 12 kali jadi datang gak can lemang keneh bae punah can bang supirna teu aya ngeunah sadu-sadu aja lambat buat mobil lah kebal cicing bae mah pilih sempet beneran beneran supir polongo mobil kosong ke Madura artinya nungguan kumaha supir aya penumpang aya nu bodoh aya nu ngarti aya ulah kabeh nu bodoh ulah kabeh nu ngarti kabeh kiai aing mah teh urang sababna aya kabeh bisa lembur pahareng-hareng bae penting kabeh kiai tahu udah budak STM deh kan ulah kabeh jadi penceramah mulai huruf panggung
seorang baik ceramah madar emang ada yang baik adil eta mah keadilan Allah kabeh sugih madarat deui bae dah hayang kabeh sugih madarat sawa di moal ngagarak mobil nyupiran madarat deui bae padagang moal aya kabeh sugih tapi anu masyarakat aya nu sugih roda kehidupan berputar dan berjalan kama qala wali baru Roma irama gitu. Jadi kula tumaninah ya ngeunaheun kula ku sabab aya nu dihandap kakak dihandap tumaninah sabab aya kula di luhur artinya selama saling memberikan kenikmatan ulah pakai masalah kedudukan mah casing malah dihaliwukeun jeung teh cangkang ieu nu penting sare mari kenikmatan nu dihandap bare kenikmatan kana di luhur nu di luhur bare kenikmatan kana dihandap da urang yang balong jeung jeung pamajikan sampai angus kah ayo saling memberikan kenikmatan jajal kakak atau memberikan kenikmatan kalau dihandap keberatan baik kusai kosoi mereka kenikmatan itu tidak kita kuman keberatan baik kubrak kan baik ragam diuring bangkat nanti bab nanti mereka nih mata wajar namun pamanah tadi demo kunang sababna itu mereka tenangan ke rakyat gitu ya mah kias nak gambaranana kula teu benang sombong kalau dianak sabab lamun kula misalnya apa jali ieu ceramah 2 jempol tapi dianak oh nu hiji jajan cing haji saya murid eta kita geus kebal kumatna atau bapak-bapak ibu susun yo dia nyaku ceramah hiji jajan si kula edan ngasal eta jimenna jadi mantak jelema kudu boga akhlak eta sabab saling membutuh nu bodoh butuh nu ngarti ulah ngalunjak dia ka kiai ngan sababna butuh kanu kiai kajen boga ilmu ulah sombong kanu bodoh jadi nu bodoh mah pagawean nganggur dia bener tak nu miskin ulah ngomong kanu sugih kudu sirik sabab nu sugih marepoh urang nu sugih ulah sombong kanu miskin jadi sugih sabab nu miskin sawa di darat di mobil dipake pejabat kalau sombong ke rakyat dia dicolokkan ke rakyat menjadi pejabat nama rakyat ulah kegedean deh kan pejabat benar sababna butuh nyen KTP butuh pejabat di sajabina saling mata kudu boga lakul karimah sabab naon ningali dina fisik majalma mah nikmat wahabiyun ti Allah kecukup sabab nikmat kabagi dua hiji nikmat kasabi dua nikmat wahabi nah nikmat wahabi nikmat kalimah pake tarima beres, belum urang, awak urang, terus tarima beres dia, mata kula seksiri hina, batur berita hidang, batur kita pesan. Cuma aja tarima jadi. Hirungna bisa nyongkor kaluhur, liangna. Ulah cara kanan, jangan batur dalam pesan gitu. Dia mau diomong ke kita macam celina beda bola. Oh, dong main kita. Allah nunyian, nges nikmat di Allah tarima pak. Ngan aya nikmat anu kudu dikasap hadirin anu kudu diusahakeun moal aya untuk usaha mana akhlak ilmu agama kesin jelema mah geus dinyatakeun ku Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani qad asukan fil madi tanya ka santri nyata geus teh mah nyata kami geus ngadamel manusia dina fisik dina dedegan anu paling sempurna sagoreng-gorengna panggoreng-gorengna urang cimenga mun diasukeun ka kanang embe tetap jadi kaperboy dan dia panggorengan anu kula asukeun ka kanang monyet pangkasepan beneran eta mah jangan naon kak ai cangkang bagus ai jero goreng mah ieu bae biasana nya ari cangkang jarum super ai jero rokok SS aya gerak panjelema mah kajen tegap lagi gengsi maya bae nung diduduk boga duit nung diduduk rokok goreng laju nyer cangkang rokok bagus rokok SS bagi telek-telek betari telek-telek mah dorong super iya diasupkeun kana cangkang super pun dengan rokok SS geura bae lain dia mah keun tentok cangkang jarum super ari jerona SS mending kene cangkang SS jerona jarum super kan benar jangan utamakan casing ayo banget di putihan pakai SP dokter tulji hari hati kotor goreng telok ngaji ngerti karena agama jangan kamu bisa luar doang yang paling gak
glowing ge beungeun doang jeung beungkan apa gehe. Hei. Kangkang bagus tapi jerogor goreng. Mantak hiji waktu ya. Aya celotehan kotok di dunia maya. Pan kotoknya kuali mah geus asup medsos. Alamat emailna www.tongkorongok.com. Si kotok ngomong kieu ieu dina FB. Di Facebook. Aing paling hewa ka makhluk Allah nu ngaranna jelema. Cik saya tak cikulang antakeun kotok. Hai, awas ngomong ci kotok ngeletak tapi ngomong. Ya itu hidup kotok udah lihat. Ci kotok aing paling hewa ka makhluk Allah nu ngaranna jelema ditembak ku sapi, di komen ku sapi, cik sapi kunaon dia marah ka jelema. Kieu ci kotok usi mulut, usi berajab, salametan, daging aing beak. Nog reres. Kulit aing jeung tulang taring masih disayur sok eta putus eta. Bulu aing masih dicabut pakai ngageriang deui. Pengeunana teh ngageriang deui ku bulu kotok. Bari nyekal kana tihang teh saleki ngaguron kitu kadenge. Dan orang teh kula jelema ngageriang deui ku bulu kelek. Kabeh ku bulu kotok. Cek sape eta mah dia. Pan urang mah makhluk Allah nu didamel pikeun kanikmatan manusia. Atuh kudu inget kana nasib bae. Di kotok aing geus sadar pi ka badinya nama. Baju aing kieu giliran eta urang Cimeng ngapanen moe pare. Aing nyongcong parena. Kadang-kadang can nyongcong acan aing geus dibaledog eta grup si eta. Mah bener teh, murang panen sok maledog. Eta mun keur maledog kotok. Dibaledog, padahal mah teu dikepangna ge eta kotok moal beak pare sarkaru. Telina ge leutik, sajuru karung moal beak. Tapi dipalempeng kurang sampai ke pincang geuleuh suku aing di kotok. Dik sapi atuh mun kitu mah aing ge marah ka jelema. Urang sababna dia mah ngeun beak endog jeung daging, aing mah pelecehan seksual dik sapi. Urang kitu unggal poe susu aing dirancetan. Hele nyadok mulai eta Indomilek enak kilek kecuali kutan milek. Eta kabeh teh susu sapi kak. Ngalana diperah di urang mah dirames. Nu ngarames nalalaki bari pepeureuh mah. Ngabayangkeun hon buah. Masyaallah pelecehan. Tadi si kotok aduh deui sarua bae. Didamel kalau pikeun kanikmatan jelema anu kudu marah. Wah geus sadar kabalanjeun hayang aing kieu eta jelema kumaha. Atuh gampang aing dikawin mah. Atuh dilamar-lamar. Emang aing jablay. Dicapit. Da kepala pamata ge jangan ngomong gitu dak tenge kana tijana. Kesimpulanna. Lajuna eta kotok sapi kebo seluruh sasatoan yai kumpul sidang istimewa. Mulai naikkeun pajak. Ieu mah dipimpin ku ketua DPR dunia hewan naon Maung cik Maung tok jor teuing endog dia beak jor teuing daging dia beak bahkan bulu dicabut pi jor teuing lamai-lamai eta susu dia dirambe sadaya ku jelema jor teuing kepar mentunggu tanggal mainnya ketika manusia hidup di alam dunia berakhlakul karimah dengan ngamalkeun kana ilmu agama bahkan teboga ilmu agama maka harkatnya derajatnya martabatnya bakal lebih rendah daripada urang kadenge lamun jelema geus berakhlakul karimah lebih goreng daripada satok lebih berbahaya daripada satok dan pernah deuleu kebong ngadahar aspal pula dan dorong deuleu sapi ngadahar becok nontoran ton dan ayah ngadaran bensin dan ayah tapi jelema letih segala ge. Eta nu korup jeung boga akhlak, teu boga akhlak. Aspal beak, coran beak, timah beak, emas beak, atau di dalam urang maling dangdeur. Beutina dirabut di bawah. Tangkal pakai pananggung, daun pakai lalap, ngisi di kebon. Kurang ngajar eta dia. Kebon mah paling nyambal daunna kan. Jeung embe urang mah beak sakalana.
ulah berbicara daging kebo mamahangan dina daging aja jembe jeung gotok. Ulah berbicara kulit, ulah berbicara bolo jelema lamun teu boga akhlak taina ge eleh dah. Urang buktikeun deulekeun kana panggung. Ieu aya 3 botol gambarkeun di dieu ieu camat, ieu lurah, ieu RT. RT dia aya RT dak harganya karunya ieu mah eta RT jabatan paling bawah capek nalain kira pamaido leubeut gaji lemet matak jelema jadi RT mah kieu lama pang apong-apongan eta hirup lamun teh ikhlas karena Allah bahaya mantan RT masuk polong biasana dengan sabab dengar kalongan taksi ikhlas betek mun ikhlas mah geura wae kajian dunia gak bagus niatna jadi amal akhirat kita pada ngasilkan ganjaran ya malah juga gaji letik gitu malah balik raskin gitu wae atur ribu kak RT hargaannya karunya RT beneran bola seragam bete gablek elek ansip pas apa lojor gablek amokol dari rak sabuk gede tudung laken boga RT nekrapat nyembat di tetangana ripuh ya RT hargaan kurang karunya ya betul menang raskin dari emang dicekek RT ya camat suatu ketika ada kunjungan kerja dari camat kecamatan mana ya Cijaku ya kadieu ka kampung Cimengahilir ngaran kadatang ka kampung ka kelurahan pasti camat didampingi lurah pasti didampingi RT pas datang ka leuweung ieu camat hayang ngisi Pak Lurah ada apa Pak Camat? Waduh gimana nih saya mau modal di camat ya. Waduh Pak gimana nggak ada WC di sini? Ya udah di balik geng-geng aja Pak modalnya. Ke camat ya. Nanti bisa lihat berterima kasih ngomong ya. Oh iya nggak apa-apa di balik geng-geng saja. Baju nama unboxing calana eta sih. Nama atau buka calana apa usim unboxing bae. Buru kusut ngising di bulu jeng-jeng ternyata camatnya terus beres ngising stempel kecamatan ceplok kadunya resmi kayak camat atau dari camat ngising lurah atau kira paling hormat ke atasan ke modal yang itu Pak Camat bagaimana nih saya juga katepaan nih mau modal wah bagus baca Pak Lurah silakan dekat di pinggir tai saya saja di situ berdampingan aduna lurah ngisi buru kusut gigir tai camat tempel ku cari resmi tai lurah 20 tanya nges gitu RT atuh komai aing mapang bawah kudu hormat ke atas Pak maaf ya mohon izin mau kemana nggak mau kemana-mana cuma saya mau modal saja dekat tai camat dan RT udah lurah boleh silakan buru kusut RT gigir tai lurah tilumpluk ngen RT mata buka stempel di cirian di tilihan koregang jeng-jeng geus gitu torojol be kemo buru kusut gigir tai RT aja ngeroblo kita tai opaka tai camat tai lurah tai RT tai geus kitu torojol be aya bapak-bapak mawa karung jeung pacul si Pak Camat mau kemana Pak ini saya lagi cari pupuk organik Pak Camat buat nyuruk geng-geng wah kebetulan bagus nasib kumane tuh tai saya masih update tai update benar kan yang gitu dah update tuh masih ngebulak-bulak ngebul jangan bahkan tai lurah juga ada tuh di situ yang mau raskin tai RT itu itu yang besar tai kebo kira-kira kalau banyak orang dia eta nu dipacol disebut kana karung tai camat tai lurah tai RT tai kebo tai kebo kenapa survei membuktikan ketika jeng-jeng disuruh ku tai kebo mongpro hedok montok tapi gagal suruh kutai RT ngereng koneng modal
taina ge eleh kusatok taina ge el bahkan jelema mun nyawa air boga kebok kajeun wani mere uang rokok kebol dia pakung di sawah bener tak yang pupuk dasar lamun eta sawah pakai kanang kebok montok parena ge bagus can orang ada yang kula kayak teh mun ngizin ka sawah aing bae pokoknya diberi rokok sabungkus sekalian RT ngisi di sawah di budak-budak bukti kan jadi jelema tanpa alaqul karimah itu sebenarnya harganya tidak ada apa-apa balhum aldol di Al-Quran bahkan lebih sasar lebih geblek daripada satu makanya jol kangjeng Nabi innama buistu liutamima makarimal akhlak lain pikeun nyampurnakeun fisik lain kamu bagus banget tapi pikeun ngabusakeun akhlakul karimah sebab akhlak mah dijerok torjol keluar lain di luar torjol kajar roh nah namun orang geus make akhlak padahal tema lagi sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia lamun hirup boga akhlak ya orang maka yakin di alam dunia teh bakal tenang adem ayem kajian beda status beda kedudukan moal ayat sampai ke pak kia atau apa pasiaan sabab ibarat ramo dina dampaleun ieu ramo moal anu sarua hadirin non aya urang di nu ramona jempol kabeh atawa curug kabeh teu aya nu jempol curug jadi tengah jadi manis cingir bentukna beda anu pendek busekol anu jangkung langkonyang anu tekeng begeng beda matak ramok singkatan rame model tersarua dan kajian rame model bahaji cigurang jauh Betawi Jakarta jari-jari jangan ribut ulah kedua hari kajian beda kedudukan satu sosial ulah kedua hari lu penting orang kompak iya mulu dan mual hal buka haji sampai pudin lamun kekakompakan masyarakat bener nu sugihna kompak nu miskina kompak lain ku boga ya urang kadang-kadang nu masyarakat mak demi alis juga legil hayang uruna hayang kilu sedekah mulut mun ai kompak mah pakajeun teh hartana pikiranna tanagana kumaha bae cara supaya acara sukses ieu nu lima hadirin gambaran dina kehidupan bermasyarakat nu pertama sentral dina jari dina ramo adalah jempol kunang jempol sentral hera eta kumane nyau kedo menang lobak ku sabab aya jempolan jajal kajeun opatan jempol eueuh nyau kedo becus moal dari ya eueuh jempol aya ge opat doang nyau kedo geura jajal ku buka besek tah jauhkeun kana kejo menang moal menang dikunci ku jempol menang loba dikunci ku jempol. Jadi kalau boleh memilih mending kene orang mau sejen daripada jempol kunang sababna karena ayah jempol nurang sejen Allah tetap masih menghasilkan walaupun tidak maksimal cingir Allah nyawa kejo nopatan menang kene asal ayah jempol curug Allah nopatan nyawa kejo menang kene asal ayah jempol tapi Allah jempol geura bae ripuh naon eta jempol saha eta jempol ulama kunal ulama posisi kahiji qawamu dunya bi arba'ati asya tegaknya alam dunia opat perkara nu pertama bi ilmil ulama wayana ilmu ulama kiai warasatul anbiya anu ngajadikeun nagara bae mah ieu dunia masih teguh kuali aya kene alhamdulillah jempol maribu mata ti Imam Syafi'i latas pun bibadatin laisa fi alimun yuktika namridini ulah daek cicing di kampung di daerah di tempat anu mana di tempat ulamaan yuktika namridini anu magahan kanjeun ngabejan kanjeun tentang perkara agama bisa ibadah bisa baca Quran ku sabab ayana ulama kiai maribu baheula aya oknum kiai oknum sebabna kalakuan goreng eta oknum kiai bahaji matre non matre sagala kudu jeung duit bae hiji waktu aya nu paeh jeung aya nu maot beda nu paeh mah jalma masakat nu maot mah jalma sugih baje
sedangkan ia disolat kena bareng jam 8 si kiai lamun aing nyolatkeun kanu asakat paling menang 15.000 sholawat hadiahna 10 sholawatna 5.000 15.000 teu kawiji tapi lamun kanu sugih aing 75.000 meunang 50.000 sholawat hadiah 25 sholawat maka cik kiai teh ka santrina opatan ceng aceng mah nyolatkeun anak ka ditu bae tunya ka mana ka Cimeng Hilir horeng di dieu mah masakan anu abah mau makan dia mau aja abah mah neu ka mana abah mah kade to ka suka maju abah mah horeng geus sugih lupa santri kudu nurut ka kiai hayang manfaat ilmu mah ulah ganti-ganti doa borok laju nangeuleuh kumalena ka mana anu masakat teh kiai anu sugih meme lempang kiai pede ngutang di Samsul ka warung tenang neng balikeun mau dibayar ka pamajikanna mun aya pedagang lauk ngutang teh nu kugil teu goreng-goreng pengen dibayar dia menang duit segala sesuatu lamun berharap lain karena Allah siap-siap untuk kecewa memang jelema sugih tapi manusia keterbatasan dan kekurangan jamaah nu nyolatkeun ngabadeug tadina 50.000 teu kaduitan dikurangan jadi 30.000 teu kaduitan kene dikurangan jadi 15.000 teu kaduitan kene dikurangan jadi 5.000 doang eta kiai kabagian 5.000 culugur nggak boga bayaran di Samsu nya hutang lauk nomok beton ti kiai aya balik ya Allah wan culuguran mantak lamun tengah ke aya kiai culuguran kudu ngarti eta hayang ditambahan caritakeun santrina anu nurut ka kiai ngicirik ka Cimeng Hilir datang ka dieu horeng kiai teh digawa ka Sukamaju kosong oh dari nyolatkeun eta soibul musibah cerik abong jadi jalma masakat jeng dari huruf Allah nu ngahargaan geus payah heureuk nyolatkeun wayahna karena Allah jeng pang nyolatkeun keluarga kami sedekahna leutik-leutik aya dan dibagikeun 4 juta teh ku aceng bae opat santri nu kalangap dari 4 juta ke opatan cing hiji pokona mah aing mah balik kieu mah ganti knalpot bebe cing hiji mah ganti apa iya Lenovo ganti kopok cik nu hiji ulah gerang ngomong bentak ganti bae dah pagi nyolat teu pae atuh teh nu mau kudu salat sorangan ngan salat nu pae kapan aya imamna kayak beres papat takbir imam ngangkat leungeun doa khusus mayit aya urang pan masantren anyar kene kabehan oge aya di antara orang nu bisa doa khusus mayit ieu nya beuh juga 4 juta lapor ieu teh tidak pula itu dah tak ada rotan akan pun jadi daripada di 4 juta lapur sugan diantara ngopatan ayat nu bisa doa nu mirip-mirip doa khusus mayit eta cetan nu jeung imam dia bisa nonton kan itu aya mah karke bisa doa nu modal aku malena cenah baik nu modal kayaknya ya tahu nu modal malena dia bisa naon aya mah cenah karke bisa doa mandi janabah ngilangkeun hadas gede can boga pamajikan dia oh teh can aing mah sedia payung sebelum hujan bisa dari kalau ngomong gitu ya dari nambah ambilnya sorok ngelal ngasal kalau ngapal ke mandi janabah oh cocok sih nama itu sifat ya ayah dia di sana berada yang dia mesti 20 sama santrena ayah mah karena bisa 2 kunut nukuma 2 kunut kata teh anu tukuna kuat pahit para lain 2 kunut tapi itu ya Allah madini biman hadith babini biman apa itu pak dia cenah nu bisa 2 kunut jadi imam berada mirip tadinya ya sebab aya Allah-Allahan mungkin tinggal kayak hang nu heula cik nu bisa 2 kunut teh nya juk nu bisa 2 kunut kieu aing teu sanggup jadi imam beuna sebabna mateng soibul musibah nyarekan aing kalau wargana nu paeh diluakeun ku 2 kunut dengekeun dia mah di politik dia ngadoana anca bae kami amina harus kesora dia kasih lah dari dia daripada lapor dulu 4 juta nongeng ngebohong dari emang beneran dia ngaduan capai kami amina harus sholat dia mau kadenge bener dari ya awas nunggu halus dari ya maju nuju sedok pun usulnya gitu bisa kiri pun ya jempol maripo cik si imam teh bisa 20 usul di ala hadal mayitil gojodi
Batak birotin sejak ulah nyolatkan mayit nunga bojot atau mulai mayit nongeng polongok Allahu Akbar atau tuh bisa kaji doa nage pas takbir kajian bahwa Allah Akbar ngenyang Allahu Akbar ngenyang Allahu Akbar ngenyang Allah Akbar ngenyang menang opat takbir ngangkat lengan lima Allahumma bini biman hadai amin wa bini biman amin masalah nama mayit ini cece negara cik mayit apa sama tay kerhirup aing nyolat kenduanya lain kia aing gireun aing pae diberi para rek kia mun bisa udang cekek we imam berhubung mayit begitu bisa udang mannya pasal apa sampai ke angos eta 2 kunut wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam nyilepan kabur sok imam upaya namanya ajama ya masalah hadirin kayak patah saduna ala hadir jam dunia koi tutulan cair alabatan BLTI sejuta beres balik balik mau duit beda baru mau duit belum lagi kan percaya diri terjalin untuk duit lebang lagi lungkah hilain koi aqua tajong cangkang seprit tajong daun cau ngahalangan di babat tuh kemudian udah kepala rusi iya tuh kari kernyang hei beta nanggep tuh tapi bukan duit beta yakin nama hampur beda kak anu bukan duit jalin lain dari balik santri obatan ngahiot gopok ngapai jalan santri datang ke pesantren kiai datang saya kiai nama datang lungkai lain kau dong asup angin kiai santri nanti apa non abah sehat atau sehat asup angin entah lanus meren ngelunyak dari kamar ini agak baru kurang gitu entah cenah kebunan nama air dari sebelah situ enggak air saja itu kiai nah dari sahabat aku cenah saya jadi imam isi jangan bisa 2 kunut hah saya jadi imam bukan salah baik jadi imam bukan salah baik atau kumaha jauh sasa baju nama kami kapaksa aja beren ayat Allah nyolatkeun atuh pangarapan ruki payah cenah doraka kabeh kami nyolatkeun atuh kumaha jangan sedekah atuh bae atuh ngaraja masyarakat ieu beureun tadi nama atuh leutik mah bagikeun 4 juta euy sasa kami be opatan hah kitu giliran gawe nu calana 4 juta kuliah opatan bohong dari nomor itu aku kakek yang bohong mah ikawalak kan lagi dari 4 juta bisa dibagi ke canda can duit abah 5.000 masuk kalinya cenanya 4 juta 5.000 bagi 5 malu biaya calakan ya Allah oh kiai 5.000 kali ngomong naon orang kuarik ngaji lancar aya kiai marhaba lancar aya kiai nyolatkeun paeh lancar aya kiai salamatan leutik gede aya kiai bayangkan masyarakat datang lamun anak incu urang generasi oh nu santren neuk saha nu geus masjid neuk saha nu geus majelis taklim ulah kangeunaan ih tuh pembarisna di batu terus ke bayar Masya Allah untung kiainya tadi nama 4.500.000 bagi 5 salamet ke bayar rokok jeung lauk ya Allah ngan dia jempol hadirin dengarkan ya kajian jempol panggadahan segala sesuatu lo menebat pasti cak jempol yakin itu mah kak di pemajikan asan geus sayur menang abid sedekah besar kita tak perlu ngomong cukup kalau terdisalah sip mantap pedok berarti cak jempol maka asal itu mantuan ke jempol kalau bah yang suruh kerjasama iya keangkat dia kudu atuh yang dia jadi tengah yuk kan keangkat baik termasuk yang numpang leutik kan cingir tetap keangkat asal jeung jempol tapi dia jadi jempol Allah suruh jeung dia kerjasama molot kah Allah kawan-kawan iya molot terus ngaji ibarat kalau ngaji dalil ini di dalilan 7 kuriling ribu iya jempol gagal ngan kajian gagal ya jempol ulah sombong kurang sababna kajian kumane jempol tetap dinanalikannya tarikan korek kasmah bisa apa dibantuan kulo apa
koreknya ditegeran tuh opah karena kumaha tuh mana nanya tarik gas cetreknya bener tak saya kan tuh di doa ya kayak sana istri ngawang aku lagi tuh iya guys ya panusok kita kan memeran jempol ya sabab hum siraju umatika fi dunia wal akhirah ulama melampu angan umat masyarakat umat kanjeng Nabi dunia yang akhirat kue ilmu agama nah caang masyarakat bisa ibadah ngan bisa nyetreken gas kayak jempol lamun jempolnya ditegeran pun opat jajan opat unsur kuno hewan ke jempol nyetreken gas atau awan agak baik kan dapat ditegeran mau bisa nyetreken artinya kiai kajian ilmu agama na gede lohong dicontohan ke kanjeng Nabi afdalul makhluk afdalul maujudat kanjeng Nabi mulia monggo Allah mulia cik maha mulia hebat cik maha hebat tapi kanjeng Nabi sadidal ayah iwat kawadu kanjeng Nabi rosa isinan jeung anak asorna bila kurang karakter bapak talkuin doang sombong mantan cik almor almakula baju cik ulah ngelanyin pasantren dia karak bisa maca kita bingung kita baik mah ulah gara ngawuruk dia karak bisa maca kita benar sababna di lapangan apa yang akan terjadi. Jadi orang terbiasa menguasai diri, jelma bodoh dilawan dengan seruan aja dia. Repot. Nah, iya si jempol tuh benar gede. Sebab butuh bantuan batur. Nah, kumaha magahanana jelma bodoh na teu daratang mah hewal. Berjamaah sorangan bae bulung. Betul berjamaah sorangan mah. Jadi, teu benar mata baheula aya deui. Nangarana oknum kiai gede. Kiai sombong, hawak gede. Ngariung di rumah sakat cenah. Yang santri nasaur keur ngadoa teh meletek kana susuguna bajali atuh rumah sakate teh dengan caut nang sangu sabese ping kotok hiji eta kiai muji lagi kieu la ilaha illallah bari meletet la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah pan eta intonasi ge mempengaruhi ta nada eta mempengaruhi lamun geus nada kitu berarti lain muji ka pangeran mujian susuku saeutik la ilaha illallah la ilaha illallah doang sak pamajikan mujian salaki salakina teu mawa duit kitu gawe geus kebal la ilaha illallah eta kumaneh lain eta lagi ibadah ka Allah nu kitu memuji oge maido salaki la ilaha illallah eta kiai bari meretet otakna masang ji kiai lamun aing kudu dahar jeung santri moal seueuh daging kotok menuju sanggup sampai sekian beres ngadoa teh kanu salam tanaka cenah ieu santri abdi mah keur mutih cenah mutih bah teu ngadahar lauk komo daging kotok baju ngadahar naon bae koneng gede bae nah koneng gede urang dia aya koneng gede puhur teh pahang lah beres eta bae koneng gede jeung uyah cenah santri mah ngadahar koneng gede jeung uyah bari jeung susuhang beureun pahang barang kiai samual samutut ngadahar daging kebok daging kotok cik santri ini nahate ku seorang ajar ya kiai mutiara awak-awak teh aing dahar jeung koneng gede kuberna jeung daging kotok tunggu tanggal main pales kuai mantap kayak gitu bener kebok laju nasir kita ngegel pak hiji waktu ngariung anu soki beda muji anu soki mah beuh setrum lagi kenceng dah powerful la ilaha illallah la ilaha illallah berpur mata hidup kusuk sakabal perem santri nanti hajat tusuk kak guru abdi mah keur puasa pati geni nanti mati geni puasa sapa-sapa tinggi kira bukan aja kusuk sampai saya minta di bejaan burung abah berpuasa kamu cita dahar terboga kasopanan amat kami hatur nuhun ceng mohon pak mohon nges beres ngadoa teh kiai kitu kudu aja bah abah mah cenah dahar abah mah ka kamar bae cenah eta cik pikir kiai aya daharna istimewa di kamar sorangan bae lebih bisa dengan motor bari hudang nya gene jeung ka santrina punten banget gitu mantap dia dulu mau jadi kiai aya mah dahar di kamar gitu cik santri nate gitu tunggu tanggal rasakan jika nenahate asup penjoro kamar ditutup lawang kamar dikaitkan di luar 5 menit tanda tangkene becik kiai pohara yang ngagungkeun kiai kukumpul doang nasa kabeh can aya can lengkap meuli kepal nu ngejor teuing lah
10 menit dan datang, masya Allah mulia tinggi Allah segala diayakeun 15 menit dan datang kene cangkeun nangtung ke diuk dan geliuk mendapang atau keheesan dengan kejo datang santri nama di luar amprekan segala dahar rasakan di santri nanti itu ya ini diker sambil isuk muka lawan kamar wah cuma aja naon beda hawa betul kosong mana ulah gagah pak mantap kejanda lain itu ya rasa ini ditawaran ya baik itu kan jajan makaya pulang menjelang boga ada petak ramah ya tolong beran dari amplop dan gawe mah nah ngerana ngas gitu ngas buka naon pantik santri abah mah mati geni bukan apa dia gitu hah berarti siapa penyakit nama ditawaran dari ke oh nyemprung baik kebalik kayak ngelamangis santri ngam babakan baik datang kembali lebih penting turut banget dia jadi gitu murid neraka dia bawa manfaat ilmu dia pura-pura santri nak kayak nanya balik wang isi nggak batul pura-pura dia pura-pura naon pura-pura ninja dia jangan ngambil kanu hajatnya aing berarti geni ha sorry santri macam atau ingat bah abah ke hari di masyarakat ngomong naon abi cenah puasa mudik dahar jeung koning gede banget dia mah jeung koning gede ge nyatu sih dia barang aing akibat naon sombong moal enak sombong moal enak lain akhlak kanjeng Nabi lain akumat kanjeng Nabi ulah tak kolot sombong budak leutik sombong goreng bilang budak leutik lah wajar budak leutik ya cik nusugi teh anak naik duluan jangan ge aing mah cenah bapak aing mah jual sawana lega ada budak leutik ya gitu nya cik nuju komo mobil bapak aing jual oh pambekel merek aya teh anu masakan teh negara teh eueuh pamerkeun aing ngabungakeun ngabanggakeun naon anya teh gitu begitu inget pernah dulu bapakna kieu cenah gitu kayak itu komo dia cenah foto bapak aing segede lodong Allah kena sombong bakak nah jangan masuki sombong beli motor herang kena hayang laju kanyon ku masyarakat dikirim ku dealer hayang kanyon ku masyarakat laju jeleng bae dibuatan dijajal cenah ge eta kumaha enak make samping dua pohon make kokolot sedangkan motor Honda Win penting na diharap di luhur asal manggih cenah kita tangga dikatakan Pak Haji jaherang gerak jelek di bawah gitu ayo baru betul baru jaherang kan motor ya ini mana yang ngajinya dengan mengibalik balik cair aja bingung amat cara rapi asal panggil tetangga Pak Haji herang karak jelek Pak Haji herang karak jelek barang duit mah bah kajut herang jelot akibat sohor sombong boleh enak sombong mutakabir adalah pakaian Allah sifat Allah teu pantas teu paling kalimatan jelema nu sombong naon disombongkeun ku urang kabeh na dititipan ti Allah sombong adian kuku bareng kuda bareng wah enak kumane gelis nonton hayang batur gelis kumaha jadi kita ngadol kitu ramen kumane kaset nonton hayang batur ki kaset aku kumajar sama kudong kitu ciptakeun kumane sugih nang batur hayang sugih kumane loba santrina nam kiai nu cenah hayang boga santri kurang ajar eta ngaranna sombong kabeh titipan di Allah kumane cerdas pinter nang batur teu hayangeun dan kudu sombong ya hirup kurang nu penting orang saling memberikan manfaat doang ramok kerja sama kabeh ya tebenang jempol nu kadang curug ya curug gambaran nusugi menang nusugi gambar curug siapa nusugi mah curug nalang pengkak dia anak kubatur dia yang kubatur ulah keomongan anak pejus nusugi mah baru dibawa pejus nak nusugi mah beda dianggap kujelma tiga jajal diantara ibu-ibu misalnya nusugi dirinya kontok disebut bunda nusugi mah nya bunda geus kitu bunda mejus keur ngaji kieu lah tah aya di tengah bunda mejus cik nu gigireun noel bun naon bunda mejus nya gitu muhun cenah hampun tentenya kaki empetkeun
raos gitu tengah aja umat dibir oh sawios bun sehat kalau ke pamit dari kalau atau patuangan budak teras pun teras mau untuk kita yang sedang naik pejus nusugi jajan nu masakan pejus di nolobaan tinggal gigiran bari nepak ya plak nonton pejus muat ya pada kujuri dia beda lempok dulu nah ini tanah di kubatur di denge kalau sebab nak sanggup mupahan enak kan kenteng aing merosot ditarik kelan ditarik kalau kan enak gede enak jajal rumah sakit kita kalau rumah sakit enak kan kenteng aing aku kubenget dia kunaon mau menusugi kudu jengket jeung kiai jeung jempol kurang sabana bahaya doang borun kan lamun jalma ditipan pakaya terdekat jeung nusuge bisa baca eta pakayana ngalakna ka kumanehna tapi eta pun jeung kiai menang apa kiai dalakan kiai ka magahan ngaji lah amun ka magahan ngaji teh kiai ngalungut teu begawan rokok teu kopi beulikeun balik kiai nyangeyen bersama mas santri dulu nyangeyen mah bangun masjid ripo pang gede turuna muludan pang gede turuna nusugi bolang saroji rumah sakat jadi mah kebo rumah sakat mah kotok muanya kebo ngisi segede teh kotok da kotok mah buang ngisi segede teh kebo nolokeun jelema cakna kebo cager jeung grina ulah nolokeun keur nyatuanana keur nyatuan mah bisa bae nyatuan jasa bo bae mah cemi bae mah teu haeun barang dahar tapi nolokeun keur ngisi nada lamun kebo ngisi segede teh kebo normal lamun kebo ceret ngisi teh kotok kebo teu normal geura koncit nusugi ulah serap ku pakaiana jabatanana hartana dalekeun pengeluaran sedekahna lamun sedekahna urunan hang sarua jeung masyarakat cetak kebo ngisi segede teh kotok berarti sugih teu normal da kotok mah moal ngisi segede teh kebo teulina geuletik Kanjeng Nabi sukses kenapa? Karena didukung orang kaya jangan salah itu kenapa? Dunia itu butuh harta nusugi mah repot dah butuh nusuge dunia Kanjeng Nabi dibengko Abu Bakar, Utsman bin Affan eta jalma-jalma kita masuk istrina harta sampai beak ngadukung dakwah Kanjeng Nabi mata kumanina Kanjeng Nabi dakwah sama boga dana kunaon orang non Islam tetap maju agamana batur mah dermawan dia nggak bela agamana orang Islam ngabangun masjid nyairan di jalan nusugi ngebadeg anggeus masjid mah pernah sama karoret nusugina mau maju agama lamun dusugina karoret agama itu tepangan dunia Kanjeng Nabi ngabuktikeun ya nu katilunan pamarentah di tengah kali dua pamarentah berat tabolah kajen eta lembur eta hukum temenankeun aing tetap jadi pemimpin mah anak aing kabeh ge rakyat aing kabeh gua tabahnya potong pamarentah mah kudu adil teu adil tumuan tangamanya di alam akhirat rabak di neraka mana sababna kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatihi sakabeh pemimpin bakal ditanya tentang apa yang dipimpimannya adil tak itu ieu nu dieuna jari manis nu terakhir naon jari manis pamuda jeung pamudi manis bae parawan jeung pamuda mana buktina dalekeun tunggu parasmanan sok nini tak parawan tunggu parasmanan parawan padahal tunggu parawan beunang olah nini diburi artina lembur ge pajukeun pamuda jeung pamudi ulah ku aki-aki ayat diburi mere masukan mere doa mere saran pamuda ulah ninggalkeun aki-aki ulah sombong ka aki-aki kumaneh nu gerak datangna ka bedas keneh jalin heur ngan doakeun bere saran ku kolot deulekeun nagara bakal maju sebab ieu inna bi suban amrul ummah wa fi aqdamihim hayata di tangan generasi muda maju musuh umat da kumaha pamuda jeung pamuda maju jeung mudina lamun pamudana bagus maka kareupna bagus pamuda goreng goreng eta nu tunggu parasmanan parawan dah padahal menang olah nini diburi jajal lamun ini hayang nunggu parasmanan ini kok hayang tunggu parasmanan ini tunggu kok ini kadang sadari ama ih aing mah nya ini kok hayang tunggu parasmanan eta nu onangan moal tulus berlueun bari ngaluwah teh nungguan parasmanan dia malis mau tulus onangan balik deui tapi jajal tungguan ku parasmanan kejo irit kah
Kunaon sababna nu gemul ge daharna ditutudeulkeun ku parawan mah leuletikan kecemianan. Isin mantap balik konang amanya atuh deui di imah. Nu nyieun janur nyanyakeun hajat. Kula neukeun eta janur dijieun tina baralak daun kalapangora. Daun kalapangora. Kunaon sababna? Lamun daun kalapangora nun onangan datang sabab masih segar masih hajat. Tapi jajah dari nyieun janur ku baralak balik deui nu panangan. Kenapa menangis? Oh, tak hajat lagi. Dan menangis garing. Ada kartu tadi baratku. Diraku bodoh-bodoh tadi kita hirup. Atau mantap pada parkan pemuda. Kangjeng Nabi ku pemuda siapa? Ali bin Abi Thalib kalau wajah. Yang siap jadi backing Kangjeng Nabi termasuk jawara dah. Saya jawara di dia. Backing kiai. Kunaon sababna? Kangjeng Nabi dipeki Umar bin Khattab, jawara padang pasir paling mahir sa dunia ka jawara padang pasir Abu Bakar, Umar bin Khattab. Kunaon sababna? Ulah teh jelema jurig sieun kaumna. Jurig sieun. Karena eta jurig sieun. Jawara Mesir ka jurig. Jurig sieun ulah tak ka jelema na eta jurig. Manggi sorbat Umar ngait dina tahan korma. Jurigna kadinya ngidal. Berbeda kebabutan bro, jangan lewat teroras itu bro. Kenapa bro? Ada sorban Umar naik sieun karena sorban Nabi. Tapi ka Kangjeng Nabi ngadukung. Akhirna kuburan ge berdampingan dengan kuburan Kangjeng Nabi. Sejelek apapun kita, final manusia itu di akhirna. Ulah sok salah nilai, ulah sok memvonis orang rata jeung rata. Jadi bapak kolot, siapa tahu di akhir mabatul mahusnul khotimah. Mah kurang daek ibadah wallahu alam dina akhir pamama husnul khotimah naudzubillah ini. Jadi nu terakhir yang terakhir kecil siapa ini? Kecil leutik tapi udah lewarakeun bedas leutik di cingir. Ciri bedasna can nyorang, cingir suit jeung jempol meunang lah. Bener tak? Eleh bae jempol mau ke cingir mah. Padahal ieu kiai ieu. Tapi ku ewe nama eleh bae. Sebab ieu ibu-ibu ieu leutik tapi bedas. Oh, kiai, buaklah sorbana sampai pun kana gunung kan dia tetap di mana didukungkeun ku ewena. Elena ku bika mah ngan ku beda nu ieu eta bika elena ku curug mun suwit can meunang cingir ku curug telok. Mun tua mun curug mah jelema sugih, lamun ngalamar parawan kajian aki-aki daekeun bae. Ai sugih mah. Kaduang kalmahanana. Ciri bedasna kaum ibu ya dengekeun gunung dua sawah secelebek regenyang bae ku sorana bawa tapi grup nu ieu bawa endog dua masih dibantuan manuk dari mana bener tak? Iya masih bantuan manuk ngan lemahna grup nu ieu eleh ku manuk dari manuk mah ditembak kudu jeger kalah nggak boleh manuk mah ku beri angin ditembak cetek nggak boleh. Ayo grup ieu mah ditembak ku manuk can ditembak geus ngagoler ti heula. Pugu can ditembak-tembak acan bisa nangkarah. Wah, ta manuk mah eta he. Ampun. Ieu leutik moal tulus bulu dan lamun tadi didukung ku ibu. Ibu moal ngan sababna bendahara. Grup nu kieu mah tuyul. Dilepaskan balik setor sesuan deui lepaskeun deui atuh aing berang penting tuyul mah mantap tuyulnya mun dilepaskeun disusuan heula sudah semangat mah lamun emas salaki yang semangat bae bere nyusuk memeh gawe puna sabab dalam susu terkandung zat besi pangheuras pangpedas beda lamun salaki boga kaen tipe teu hayang nyusuk dari sorang teu datang ka esuk laleles laga gabah kak goreng garing tau lah ya gegemlong garing pusing dah kan sebabna cai naik kaluhur bedas leutik ya bedas geura bae pundung sanu ngejo ibu-ibu menyambutan bulu kotok ibu-ibu nu ngorek ibu-ibu grup nu eta menyotan SS bae Allah makanya mengedur tapi salah ki mau dikana kakak cenah kak ari kotok jago teh penentu ya kotok jago sebab kadang-kadang kieu lalakina nu kotok jago dicari ku ieu ulah oleh kunjit jago mah sebab naon para tinggal wajangan bibit aya jago dipunjit mah bibit sana mah wajangan kumaha daek salah kino ngajar dia lu jago ngawajangan kawawae ieu burung nu bibit nu bibit dipunjit ari jago ngawajangan saha atau ngawajangan dia cenah lagi
nu jago nu bibit ulah iya baru nu dantennya nu danten mah generasi muda bibit nu bibit pae engke ganti ku nu danten itu penting atau generasi mudana ya nu jago generasi muda jago eta mah nu jago pae ganti ku nu jago lain mun teman cenah kabeh ulah ieu iya bikang bedas itu nang tukenan kanyar oyor kapipir aya kotok ngeluh bae tanggal 2 mama tuh naik tinu kaca lu borong kula lentuk dibawa ke salakina tengah muka kaca pencet cahok dan hok dipencet awal tengah muka kaca kah saus dan pai dijen bakak asup ke kana parsa tapi ke majal isu kita majal setruk ada kotok kula lentuk pagawean guru itu tuh bedas salaki bentuk berdaya ayah itu korek ayah tapi nopo kak cina ayah kotok joko penggedean besok di mana kita nyongcorna di tanggal buah kan itu tewak jadi mulu dan orang karena nanti kumane waktu jauh ngasih salah kira tipe tintong toyong kayak kan naik kumain nyekel baterai maka